aya hiji jelema masantren geus masantren tuluy manehana ngalalang masantren teh sakadar ngaji alfiah maleutik sakadar ngaji johar maknun maku santri mah sakice ngaji samsiah mah lah atuh sapira samsiah malah di Pandeglang mah anakna negara dan di Siti Samsiah atuh babari tamah nungaran ukudul juba nungaran jamul jawame eueuh nanaonan ku santri mah komo Pandeglang Serang mah tangkal kiai tangkal ustad kebon buya ieu Serang Pandeglang Rangkas Bitung urang Tangerang masantren teh kapan-kapan dikeula boh itu lain lalagaan masantren teh ka Serang kapan dikeula Rama Simkuring pun Rama atupan masantren teh di ditu di Kiai Prawira gue rencang sareng Ki Bustomi almarhum almaghfurlah tah di kulon ngaji teh mantak dek ngaji naon lah tuh di kulon mah nungaran ngaji nihayah teu aneh nungaran ngaji rogoh teu aneh tah si budak teh masantren jago ngaji ditanya nahu sakilak ditanya maani bade bayan sakicep komo ditanya pikih mah ulah ditanya aing mah pikih mah tuh sapopoe aing pikih ih babarieun teh budak teh ya Allah ngan kabelah dieuna asal ngobrol asa pangpinterna tulak cangkengna geus lain dicangkeng diceuli masya Allah mun aya masalah asa panghebatna bae teu bisaeun kiai eta mah ka aing lamun aya naon sia bang ngaji teh kara kamari ka aing geus ngaji naon lamun aya pasine keterukeun emosia jeung aing ambu ieu horenganan ilmu nu hese mata ngomean eta dipanggil ku bapana sia ku aing di pasantrenkeun meureun 10-15 tahun mah aya kabeja sia teh bisa ngaji cak batur bisa ngaji teh cak aing mencak di mana mungkin masjid di mana dicarekan-jarekan deui di mana kaciduhan jiduh deui di mana digrokeun teu nembalan sia marah di mana ngagrokeun batur nembalan batur teu nembalan sia marah can bisa ngaji kos kitu eueuh nanaonan ngaji kos kitu mah mondok deui sia ka mondok deui yayaan ku aing abah jageus beak cak jana ieu kaler sakaler kidul sakidul wetan sawetan masantren deui sia kos kitu mah can naon teu mah kakarak bisa maca kitab bisa narki bisa nakrir eueuh nanaonan ngaji kos kitu mah ngaji deui sia ka ditu pangnuduhkeun atuh abah